seueur hewagan jaba kalangsuh heula tadi wangsul deui tadi palebah gitu palebah Kota Baru di ditu sakali di Cimahi wangsul deui muih deui salah nu kahiji jalan sal ulah sasari akhirat teh kemiri turun. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihi wa yatarahamu bihi ibaduhul mu'minun wa bi izzatihi wa qudratihi yartajul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaqaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Juz 2 ayat 148. Ikhwatu iman rahimakumullah, kalayan tengirangan rasa hormat kumargi kasedek kuwatosnya dika Isa terus lah nah terus mancing kita tengarah dilareskeun gitu laras tara langkung 45 menit biasana ge simkuring pami sasangem ngahaja ngabantun tripodnya lila kamu potonganeun anu tos biasa di Facebook Lini Masa Ibad mah satia di potongan tina naon didugikeun sapertos ayeuna janten 7 menit sabara meniten ke aya di kultum bah dodongnya di Facebook janten nu didugikeun inti-intina gitu. Ayeuna mah ngabari ngadongeng we ka mana jig lah gitu. Nu penting berasna ka surga kitu nya. Ikhwati iman rahimakumullah, ayat 148 surat Al-Baqarah teh mimiti nama ngalalakonkeun ngeunaan pindahna kiblat. Tina ayat anu mimiti ayat 142 juz 2 awal, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum sanesaterasna wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata bikatamat lajeng qad naro taqalluba wajhika bikatamat walain ataital ladzina utul kitaba teras jika al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin jeling kana ayat anu dipedar ayeuna eta teh rentetan ayat sapaket bab pindahna kiblat. Walikulin jeung setiap umat wijhatun boga kiblat wa muwalliha anu manehna kudu madep ka kiblatna. Yahudi, Nasrani, Islam sagebrug haritapan kiblatna teh ka Baitul Maqdis. Fastabiqul khairat ku kieu sok tong nempo agama naon ka mana yang hareup. Nu penting mah ayeuna mah pahade-hade amal. Saha nu pang hadena pang benerna. Aina mah takunu di mana wae anjeun dumuk anjrek ya tibikumullahu jami'a Allah bakal ngumpulkeun engke karanjeun kabeh teh babarengan. Jadi urang ke di akhirat satacan finishing surga teh aya tempat khusus reuni geura diuninga surat Al-Insyiqaq ayat 7-11 fa amma man utiya kitabahu biyaminihi pasaufa yuhasabu hisabaya yasira wayan qalibu ila ahlihi masrura. Eta sing saha nu dibere kitab kuleungeun katuhu narimana eta kitab teh tuluy dihisab ku hisaban anu enteng.
nyambung lamun narima kitab ku leungeun belah katuh pasti hisabana enteng. Anu akhirna wayan qalibu ila ahli masuro geus kitu tuluy urang direunikeun sina panggih deui salaki nu kungsi ditinggalkeun ku pamajikan ku salaki anak ku indung ku bapak ku anak sareng saterusna dulur sareng dulur sobat baraya tatangga anu urang kungsi dalit geus nu loba kahadeanana ku Allah dipanggihkeun deui sateu acan bus asup finishing ka surga ngariung heula di dunya galok gak sono atuh sakitu lila puluhan ratusan tahun ribuan tahun terpanggih gok deui panggih dina kaayaan salamet saakidah saibadah syaratna eta asal syarat sarua akidah sarua ibadah panggih dirinya mah pek silih tamplokeun ka sono. Ikhwati iman rahimakumullah. Tak jadi urang engke di akhirat direunikeun ku Allah satu acan finishing ka surga. Engke teh aya dua blok teh apaan? Kahiji ashabul yamin nu tadi anu reuni suka bunga sukan-sukan silih tamplokeun ka sono kungsi ditinggalkeun ngahiji engke mah. Bojo oge engke kitu sami. Kantor sababaraha kali nikah jeung carawe kahiji carawe kadua di kaku Rasul ditawisan geuningan aya patarosan heula ti sahabat Rasul upami pun lanceuk teh caroge abdi duanana soleh ka surga abdi milih mana sakasuka maneh cenah kitu. Jadi aya insting sakasuka engke teh ieu nu cocok mah cenah kitu. Benten sareng pamegot rau kabeh wa tong diantep gandeng 72 wah eta mah mantap ya bukan mah. Jadi untuk 72 teh anu 70 canak ti bumi istri-istri anu pamegetna asup neraka tah teh istrina sholihah lebat surga hitung-hitunganna bakal hiji banding 70 da istri langkung seueur teh sensus real oge ayeuna kalebet istri Firaun anu dinikah ku Nabi Siti Asiyah kalebet sepupu Nabi Musa ku Rasulullah dinikahna teh nya kalebet Siti Maryam hadisna sahih sadina Bukhari kitu. Ta urang mah bojo urang ditambah sabatalion 70 hiji tambihna ke wah moal teu rageg kakak istri malin rageg geunya. Mutak moal anu cemurung ke mah ibu teh dede latihan ke teh ayeuna tuh di surga teh lalaki kilir teh hayo we mah gege teh kana pun tiang listrik mah nya kitu moal aya ka surga ge moal atuh anu timuruan teu bener mah. Ta urang direunikeun sareng sasaha sareng tuang rama sareng tuang ibu tuang putra sadayana sadulur-dulur suka bunga syarat anu tadi akidah beda akidah beda ibadah wayahna eta mah beda deui halna. Ikhwati iman rahimakumullah. Tangke tina ayat anu tadi anu asalna nerangkeun yen eta teh pinahna kiblat jadi dihartikeun secara harfiah anu tadi walikullin jeung setiap umat asalna teh gitu wijhatun boga kiblat wa muwalliha anu eta umat teh kudu madep ka kiblatna masing-masing. Teras kali itu ditantang saha wae anu pangharena amal anu bener milih kiblatna bener milih kiblat mah moal sakiblat ku sararean matak Nabi ngalih oge nya 16 sasih ngalih wedat ngaran-ngaran sagebrug sapake rejeung mah moal euceug komo jeung urang Yahudi jeung urang Nasrani pindah terus 16 bulan teh Nabi mandiri gaduh kiblat nyalira malah nuju salat subuh pisan geuning dipinahkeun teh imam jadi tukang pan hadisna teh leres pindah kiblat tah anu nuju mayun ka Baitul Maqdis teh otomatis muir eta imam jadi tukang gitu ya kan teu kalih we imam ngincid ka payun ka yalpatna. Tama dina urusan fikih ke berkembang sarasna nisbat fikih maseur patarosan-patarosan dina urusan salat atuh nya
talajeng harti nu kahiji mas setiap umat boga kiblat anu manehna kudu madep ka kiblatna. Lajeng para ahli tafsir tah ieu nama bagian tafsir tadi mah harfiah letterlek di dituna kitu pihartina teh kieu. Jadi ulah diartikeun sajen asal nama, tapi ku nabi diwenangkeun teu kabeh ayat bisa kaharti lantaran dihartikeun harfiah, maka perlu harti nu kadua disebut tafsir teh. Harti nu kaduana naon? Jeung setiap jelema walikulin wijhatun boga potensi. Huwa muwaliha anu manehna kudu tanggung jawab kana potensina. Takwil nu katilu sanajan tos ditarjamahkeun letterleuk, najan geus ditafsirkeun tapi can karuhan eta bisa kaharti ku harti takwil. Takwil mah nyengcangkeun hiji harti tina hiji lapad kana harti anu sejen ka mana wajibna teh, tapi teu kaluar tina maksud tujuan awal. Kitu pan takwil teh. Sim kuring ayeuna khutbah ka mana jig teh takwil teh, bahasa anu balik nama kana ayat eta keneh. Contohnya teh lah dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat Ar-Rum ayat 20 nya. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Allah ngaluarkeun hirup tina maut. Ya terjemah paling tafsirna naon? Allah ngaluarkeun hayam tina nog. Hayam hirup, nog paeh. Jadi hayam tina nog, anu hirup tina paeh. Rek nafsirkeun ti mana eta pamit diwenangkeun ku Rasul, maka perlu tafsir. Tafsirna kadinya takwilna naon? Allah ngajadikeun hiji jelema sarjana ti rumah tangga golongan menengah ke bawah, golongan ekonomi lemah, make jeung ngalahirkeun aya sarjana. Sarjana teh boga harga diri, hirup hartosna teh. Rumah tangga anu teu boga naon lain andalkeun golongan ekonomi lemah, make jeung bisa ngaluarkeun sarjana di rumah tangga lemah. Teh yukhrijul hayya minal mayyiti. Contoh deui nu sanes ya. Contoh di surat Al-Baqarah ayat 152 aya kalimat fazkuruni azkurkum. Maraneh berzikir ka kaula, surah Allah teh azkurkum jawab syarat tarina bahasa santri mah. Kaula oge pasti bakal zikir ka anjeun. Lamun Allah lamun jelema zikir ka Allah, Allah bakal zikir ka jelema. Sok ku harfiah rek harti kumaha teu naon untungna lamun urang zikir ka Allah, Allah zikir ka urang, padzikir-zikir. Naon untungna? Maka datang tarjamah anu kadua disebut tarjamah tafsir. Anu dimaksadnya eta sok anjeun zikir ka Allah, ibadah ka Allah. Azkurkum kaula bari zikir ka anjeun mere pahala. Jelema ibadah ka Allah zikirna teh Allah mere pahala zikirna teh. Nya kakara hartos sabada aya tarjamah nu kadua disebut tafsir. Takwil itu priyogi atuh da ari takwil pan contoh-contoh kehidupan. Tadi mun hiji zikir manusia ka Allah, Allah zikir ka manusia, mun jelema ibadah ka Allah, Allah marinan pahala ganjaran ka eta jelema. Tanu takwil nama mun urang zakat, mun urang sidqah, sok anjeun zakat, sok anjeun sidqah, engke anjeun bakal beunghar gitu.